poe Jumat teh lain sambarangan lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Ku Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Tinggal jamna jam sabaraha teu dibejakeun ku Kanjeng Nabi. Maksud teh dibejakeun abe full sapoe Jumat teh ulah ka mana. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada adzan Jumat. Cik sakaol sabada salat sunah. Cik sakaol mah memeh imam naik ka mimbar. Cik sakaol mah antara khutbah dua. Cik sakaol mah beres khutbah kedua memeh dilaksanakan salat Jumat. Cik sakaol mah ta salat Jumat. Cik sakaol deui mah jam hiji. Cik sakaol deui mah bada asar. Cik sakaol deui mah memeh adzan maghrib. Kanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae. Di mana asal didinya pas orang mentang geus dibere langsung. Masyaallah.